Oh keren kan bos? Gak perlu loba banyak langsung alungkeun kainya tah. Dina video ieu mah urang kada tangan Mang Oleh euy da ari ngaran asli mah ketang lain Mang Oleh eta teh ting Solehadin ting naon pokona mah da geuningan di Sunda mah beda-bedanya geuningan loba lanianana geuning sok araraneh di lanianna teh. Dari urang mah loba pokona mah tina ngaran aslina teh kana ngaran lanian teh jauh so sapertikeun ayeuna aya ngaran Warman disebut Ule aya ngaran lanceukna teh nyaeta naon Aa jadi Luken aya oge Ujang jadi Omod euy aduh rupa-rupa pokona mah di urang ge sakalian atuh sepil dikeun maraneh bisi aya ieu nya ngarah-ngarah lucu lah ngarah rame kitu nya cik tina ngaran asli kana ngaran lanianana jauh saha wae kitu tah. Enak urang kembali deui lah kana bedog ieu nya soalna proyek urang mah bedog ieu soalna ieu video teh moal lila jadi moal loba ngadongeng ayeuna mah cukup 2 menit saja bedog ieu bakal beres langsung nya tah ieu geus dina bagian si Jagor deui. Jadi potonganna mah cenah ieu hayang potongan gagaplok hayang ngabeuteng siraru cenah nya jadi hayang rada ngaganoy kepala bebeteungna soalna hayang ngaranna dipake ka kadekanana heueuh pokona mah da ari potongan anu paling ideal anu paling romantis anu paling romantis naon favorit gitu maksud urang teh kitu nya lain tina romantis sukana favorit jauh euy pokona namanya tah favorit di urteun urang mah potongan sapertikeun kieu soalna cenah ngareunang dipake ngadek teh heueuh jadi ieu urang judul video ieu teh nyaeta membuat naon memperbaiki golok rusak menjadi golok anu paling favorit potongan buat para petani tah kitu ieu dina proses ieu mah geus tereh ya pokona namanya sapertikeun biasa tinggal marsihan ayeuna mah saeutik deui tinggal tahap selanjutnya pokona mah tinggal satu tinggal satu sentuhan lagi pokona mah tinggal sakieu nya lamun geus kieu mah ayeuna sakedeung dia oge bakal herang. Nah lamun geus kieu mah geus herang geus lemes mah urang lanjut kana nyipuh ayeuna urang anclomkeun geus dianclomkeun mah tong loba lila angkat asupkeun kana cai jampe tah ayeuna angkat ieu sepil hasilna pokona mah lah tong loba lila soalna ieu kaburangan urang tah nuhun maraneh saja yen bogana ieu tah Mang Oleh tah. Pokna teh naon cenah ieu buntutna hideung cik urang teh bisi teu percaya tadi bedog nu tadi ieu jadi keren kieu ya nuhun maraneh lah.